Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang sadaya panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Dina acara ieu urang sadaya dipasihan kasempatan kempel ngariung dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun wajibna urang ngajaga kabersihan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya kedah ngalaksanakeun hirup anu sehat. Misalna mersihan kuku, mersihan awak pasker ibak, jeung sajabana. Eta mangrupi salah sahiji cara hirup anu sehat. Kasehatan dibagi jadi dua, nu kahiji kasehatan mental, nu kadua kasehatan fisik. Kasehatan mental nyaeta anu pangaruh proses pamikiran jeung pangaruh raos. Tina kasehatan mental, urang kedah ngagaduhan hubungan sosial sareng ngajaga hubungan jeung sadayana. Komo ayeuna mah keur musim COVID-19 atanapi panyakit corona. Sadidinten urang kedah ngajaga kasehatan awak sareng kasehatan lingkungan. Contohna make masker pas kaluar imah, micen runtak kana tempatna, batuk atau bersin, kedah nutupan baham, sareng ngumbah leungeun make sabun. Urang kedah mika cinta kana kabersihan awak sareng kana kabersihan lingkungan. Sangkan hate sareng pikiran urang bersih jeung suci. Sakitu biantara ngeunaan kasehatan ti sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan kecap-kecap atanapi eusi pidato anu teu sae. Hatur nuhun pikeun merhatikeunna ucapan kuring ti mimiti katungtung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.